Baheula di Galuh aya Raja Prabu Brahmawijaya jeung dua garwa Naganingrum jeung Pangrenyep. Alhamdulillah putra abdi tos lahir mugia jadi pangmimpin adil. Pangrenyep sirik anjeunna ngarancanakeun jahat. Orangna Naganingrum jelema goreng, moal bisa jadi ahli waris. Naganingrum dihukum. Orok ieu ku urang alungkeun. Naha jadi kieu pisan takdir abdi teh. Ciung Wanara kapanggih ku aki balangantrang dipiara nepi jadi gagah. Aduh, ieu orok saha? Kuring bakal urus ieu orok ah. Kuring moal anteng, kudu mulangkeun keadilan keur indung kuring. Kuring salah. Salila ieu anjeun teh putri kuring. Hatur nuhun, mulangkeun keadilan. Pangrenyep menang hukuman